Bismillahirrahmanirrahim. Hukuk jiwar. Arieta mertelakeun pirang-pirang hak natanggaan. Arieta mertelakeun pirang-pirang hak natanggaan. Ngalam kudu nganyaokeun anjeun anna jiwaro kana saestuna natanggaan. Ya tadi eta ngamistikeun ieu jiwar hakon kana hak waro ama anu tetap dina satu kangen perkara maksudna kalian di perkara tak tadi anu ngamistikeun kana ieu mate hak naon ukhuwatul islami duduran Islam saya saiku atunga hak saha ajaru tatangga al muslimu anu Islam ma kana perkara ma sehat ya saiku anu hak kana ieu ma sakullu muslimin sakur Islam wasiadatan diasapkeun kana emak ngahak jarwa muslim ma ya saiku perlu muslimin wasiadatan jeung panambah itu pola karena Daud sallallahu alaihi wasallam ajironu ari pirang-pirang tetangga salah satun saya tindu jarun saiji tetangga lahu anu eta tepikeun car hakun wahidun ari hak anu saiji wajarun jeung tatangga lahu anu eta tepikeun jar hakoni ari dua hak wajarun jeung tatangga lahu anu eta tepikeun jar salah satu hukum ari tilu pirang-pirang hak Pajaru tahari tatangga Allah di anu lau ana tepikeun ieu lagi jar lau ana tepikeun lagi jar salah satu hukum ari tilu pirang-pirang hak ajaru eta tatangga al muslimu anu Islam durrahmi anu ngabogaan baraya kalau saya tepikeun lagi hakul jiwari ari hak natanggaan wa hakul islami jeung hak Islam wa hakur rahmi jeung hak baraya wa amal lagi jeung anapon ari lagi tetangga wa amal lagi jeung anapon ari tetangga lahu anu eta pikeun lagi hakoni ari dua hak paljaru tah eta tetangga al muslimu al Islam lau eta pikeun jarul muslim aku jiwari ari hak natanggaan wa aku islami jeung hak Islam wa amal lagi jeung anapan ari tatangga lau eta pikeun lagi hakun wahidun ari hak anu saiji paljaru ta eta tatangga al musyriku anu musyrik talzur ta kulingali anjeun ngali mikir anjeun Hai Pak kumaha asbata nepetkeun Kanjeng Nabi liya musyriki sikeun jeung musyrik hakon kana hak di mujarradiya jiwari kuwungkuna natanggaan hakon pola Yesus ngadau kana salam asin kudu ngaluskeun anjeun mujawaro taman kana tanggaan ka jama jawaro kauna tangan iman ka anjeun takun ta bukti anjeun musliman eta jeung Islam Pakola dengan daun sa Nabiu kana salam majalah eureun sa Jibril malaikat Jibril yusini eta ngawasiatkeun ieu Jibril ni ka kuring biajari ka datangna hatta donantu sehingga nyangka kami anau kana saestuna Jibril sayuritu eta bakal ngawaris ieu Jibril kana jar Pakola dengan dawa salam man saja makan anu kabuktian iman yu'minu eta iman iman billahi kamusti Allah wa yaumil akhir jeung kana pahir fal yukrim ta kudu ngamuliakeun iman jaroka tatangana iman Pakola dengan dawa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'minu henteu iman anu sampurna saha abdi Allah hatta ya mana dengan ngarasa aman ditesian
sasaman sahajaru tatangana abdun ngerasa aman tatangan abdun bawa ikohu kana pirang-pirang karuksakan teh kagorengan bawa ikohu kana pirang-pirang kagorengan abdun wa qala jeung ngadoa salam awwalu khosmaini ari panggeulana musuh padu dua yaumul kiamat jaroni eta tatangga dua faqala jeung ngadoa kana salam iza anta di mana-mana nenggor anjeun romaeta sagasna nenggor anjeun kalba jarika kana anjing tatangga anjeun pakod azai tau saestu milaraan anjeun ka jarika wayurwa jariwatkeun naon anna rajulan laki eta datang rajulan ila bimasuin ka Ibnu Mas'ud anu pakol ucap rajulan lau ka Ibnu Mas'ud innali saestuna eta pikeun kuring jaron aya tatangga yu dini anu milaraan ieu jarni ka kuring wa yusammituni jadi mupuas teh kepada musibah wa yusammituni jeung mupuas ieu jarni ka kuring wa yudayiku jeung ngarupakeun ieu jar alaya ka kuring faqala tuluy ngadoa Ibnu Mas'ud izhab kudu init anjeun fa in huwa talamun maksiat itu jar aso tegasna maksiat ieu jar Allah akan Gusti Allah pika di anjeun paapi tah kudu taat anjeun Allah akan Gusti Allah di jar wakila jeung diucapkeun li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon inna pulanatan saestuna nyanu tasumu eta puasa ieu pulanah anna roti berang watakumu jeung salat ieu pulanah alailati peuting watu di jeung milaraan ieu pulanah dirona sapirang-pirang kana pulanah faqala tuluy ngadawuh kanjeng Rasulullah ya ari pulanah pinari eta neraka wajah jeung datang sarojulun jelaki ilaihi ka kanjeng Nabi alaihi salam yasu bari ngalaporkeun ieu rajul jarahu ka tatangana rajul faqala tuluy ngadawuh lau ka rajul sa Nabi sallam isbir kudu sabar anjeun sumaqala tuluy ngadawuh kanjeng Nabi lau ka rajul pisalisati ngabalikan nu katilu awir robiati atau ngabalikan ka opat itroh lapan itroh kudu ngalungkeun anjeun mata aka kana banda anjeun pitoriki di jalan qala ucap rawi pajalat tuluy tumandang saha annasu jama-jama yamurruna eta ngaliwat ieu nas kabeh bika rajul bika rajul wa yaquluna jeung ucap nas kabeh malaka ma ari naon perkara laka tepikeun anjeun ayukun kapkeun naon azahu milaraan karojul sahajaru tatangga rojul olah ngucap rawi pajalu tuluy tumandang nas kabeh yaquluna eta ngucap nas kabeh la'anahullah la'anahu muga ngalaknat kajaruhu sallallahu Gusti Allah paja'u tu datang karojul sahajaru tatangga rojul pakon ucap jaruhu lau karojul roddi rodda yaruddu roddan roddi kudu ngabalikeun anjeun mata ata kana banda anjeun pawallahi kademi Allah la a'udu mua balik deui kuring mua balik deui kana milaraan mua balik deui kuring warawanya teh Sajuri Zuhri ieu teh anna rajulan kana saeja laki eta datang ieu rajulan annabiyya ka kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam
Pajalat itu menang irojulan yasu eta ngelaporkeun irojulan jarau katana rojulan. Pamarautu lima renta karojulan saan nabi kanjeng nabi sallallahu ayu nadia kana yen ngagero irojul ala babil masjidi dina panto masjid. Ala iya ya tanda apa orang akhir ya ta'ala tu sama kamu kan dia jawab akhir dari kata dari cara kalau ini yoma kiamat spesial saya tu tak jauh ya Rabbi hai panami tahu mungkin harus mesti urus mesti ada air dari pun lima hari nol mana yang menjadi apa mahu anak apalnya dia dari pun ada jerutupan dia dari wanita atau anak-anak menjadi wanita tu di anak-anak kulit orang lain seperti kita mengopai itu mengopai orang ajar orang sudah adalah bukan itu mengopai jadi mereka juga dia jauh di mana jauh tidak ini usaha bukan roh bau anak tetap bukan kesempatan usaha bukan roh bau anak tetap dia dari jalan makanya dari kamusian itu mengopai yang itu akan itu bahwa itu mengkotak untuk tidak dihormati diri dari limbah muslim mana untuk mewajibkan diri tidak karena dia di dalam maupun mewajibkan diri dia tidak karena dia di dalam dihormati diri dari bersama-sama di mana dia jawab kita dengan bahagia menjaga anak-anak dan hari ini mungkin baru miskin bukan baru miskin pada mana tuh ini itu obat lagi kajian sama dari sana harga ini jadi apa dari itu obat lah tadi bulan Jumat di ada tadi tinggi yang ada untuk pemerintah masyarakat yang proses sampai menyelamatkan kota Pakri ini dilakukan hukum. Tapi takut lalu apa hukum? Namun awit tanah pas mulai tanah itu. Lalu tanah itu salah muni anjir jeroan kasuci. Aku tak patuh. Akar direnui. Ayat mana ayat nanti awal pasuh boleh. Awal tahun panas marah ini ayat obat terhadap ada yang semacam ayat obat tulisan berdua aku silang dua rinjiran silang kabinet silang pesan aku bukti dan orang baru yang saya berikan seperti tahu di penjara Iron Kami maka perkara lalu ada yang seperti ini dimasuk ke awal wajib ratu ambil dari yang dari bagaimana ada
yang harus media bisa bekerja di dalam kita harus salah. Ayat wala yukina wala yukin wala yukina dengan di dalam masyarakat kami wala yukina waktu di dalam analis wala yukina analis saya mudah mungkin ayat di dalam hadisnya dalam al-Jabir wa yu'an diyahu dengan sabar dijalankan bukan dengan kira musibah wayakuna dengan jalan mendapat yu'anza ini sabar wa yu'an lihat wa yu'an yang tidak bukan di jalan mengajar apa yang ini orang masalah di jalan asyik kata-kata dengan punya umat mengusahakan dan supaya sekarang dengan jalan antisipasi tidak sampah katakan yang tidak sampah aja walaya kalfon jadi yang ini tidak yang berpikir yang telah di kira-kira kawinan negara walaya ingin dan penaruh waktu jamu panjang di wal tidak jadi tidak lelen jalur awalnya dan tidak ini karena agar menjadikan walau di masuk yang ini tentu yang tempat memperolehkan ini dari al-Fakir di masuk yang memperolehkan ini dari kalangan menjadikan walau di masuk Sulawesi dan itu yang tempat menjadikan di mana ini untuk apa berada malah itu yang yang terlalu berjalan poin-poin mana jalan kira-kira ini malah yang terlalu yang kerja anado anak paninya di Madinah pertanian di mana perkara yang bawa kita bukan dari mengajar tanah bawah dari itu pokok wayat surah yang bertumpan dia tidak mana dalam perkara yang kasih adalah bertumpan tidak makan perkara yang terbuka di rumah kalau tidak di awal ibu punya kalian di awal ibu punya kalian aja wajib disahu dengan bulan berdiam ajar dia suarakan di sini alam berlalu jejak dana batu dengan kajar nawannya di batu paling benar walayang pula jadi sesuai tidak akan mulai awal dijali di sana di mana jalan tidak boleh pasti di dalam keadaan Indonesia, orang yang mungkin di dalam orang di masyarakat orang wajah tutup dan modern juga masalah pandang juga masalah kurunasi dengan orang Malaysia. Apalagi masjid kenalan bangsa di jamaah nadrokan yang dilakukan di masjid Al-Adil Awen wajah salah opak dengan kalau di jamaah di walarisa anaknya di kalimatnya omongan jamaah kalau di jamaah walarisa anaknya di omongan jamaah walau tidak perlu dari jamu kajar selama kanan perkara dia tahu antipolog dia bukan masuk di amri ini tidak perkara agama saja walau muslim perlu jalan
ila jumlatil hukuki ala jidakana kita matil muslimin. Ada karya ayat jahabu bisalamil. Ayat jahabu bisalamil. Bila jumlatil hukuki nanti kata jumlah berapa lagi anu jakana nyaritakeun punya kali lagi. Di amati muslimin eta pikeun umum sekawan. Di amati muslimin eta pikeun kawan disangka ini. Maka itu ada peran salam. Asaduna naji mau anjir kami. Mereka namun satu jadi ayat ini sana orang mereka tu dia bisa kanjir akan tahu tak dengan kanjir saja. Ini wah ini sopan dalam mereka tu dia datang kanjir, nasol tahu tanggungan kanjir saja. Wah ini tak produk dalam mereka hutan. Dia datang kanjir atau tahu tanggungan kanjir saja. Wah ini tak produk dalam mereka duduk sepakirnya. Wah ini tak produk dalam mereka duduk yang mencatatkan halayak kalau mencatatkan halayak anjing lagi sampai saja dan tidak boleh mereka dalam menjadi mengetahukan halayak anjing saja di masa dalam menolong diri kami nah betul-betul anjing dan jatuh karena jalan-jalan kalau ada dalam dalam melakukan anda tahu karena hubungan anjir bukan jalan. Pada asal namun tidak saja namun musibah saya tahu tanya apa anjir bukan jalan. Walau kita biasa yang tak walaupun satu bisa bahagia dan walaupun pun anjir alaikat darah dia lebih nanti walaupun taklik dan walaupun anjir alaikat darah dia lebih nanti karena bangunan maka kita tanah anjing angkut tidak harinya tanah anjing sila ini kalau tidak walaupun ini dia melanggar anjing kaca mereka sawetan yang di mana-mana melihat di pakiatan kanan buahan Pak Asli karena turunan dia anjing saja. Oh iya, paling lengkap antar meninggalkan dia Pak Al-Silat satu masukkan anjir apa-apa Fir'aun bersama jadi walayah yang mulai awal dia kalawan mewafaknya tawaran karena anjir dia riuh supaya tentu dia sabar pamiat tawaru anaknya ya anak anjir telah bawa tujuan sabar malah dia lakukan anak anjir telah sabar mau buat anak supaya anak kesana ini walaupun ini ada dapat terus walaupun ini pelanggaran anjir di kandang di kota diberikan kekebulan di kota diberikan kekebulan pendiri anjir atau pandai anjir
silakan Arifah Al-Yadini Al-Islam Lukisan dan Irna-Irna dari Irna-Irna semua kolak berada bersama dengan ini asal tunanan yang berhasil manis ma'etan awal makhluk jaga makanan walau dari nasi alun-alun awal kami menjadi efek makanan awal layak lubuk muat hak wajah karena pertanyaan sangat hilangan panjang masuk kawasan Bangkau. Ada yang akan runa maka kulanya orang riwayat tentang dia tahan amru berjaya amal di dunia an-abi katampi kilo anak-anak al-gali katampi anak al-nabi katampi dengan minalasan pola agak utama juga ini untuk bukti kuring hingga ambil lagi membawa efek sesuatu ambil bukti semua wa'ulani yang hari hujan lalu bukan Abdullah yang satu katanya telah berbulan dengan karuman kalau Abdullah ya Abdullah yang jelas yang hujan tidak salahkan di mana-mana mikir anjir mikir romannya pamdat pantul menjadikan anjir bicara kata-kata orang lain hal yang begitu kalau bahasa benar dari lakukan apa Yahudi harta kolam dia lalu diambil dari kata itu dia bilangnya nyeron awak yang terbaik Pakola terlihat bulan lalu Abdullah kam sabarang kali aku mengucapkan dia ada anak dia gulamu dia gulamu tidak salah Pakola terlihat Abdullah dia benar ini Rasulullah SAW dalam biasa saya terlihat Rasulullah dulu sihirnya saya awak yang terlihat oleh yang diujian harta positif dia tidak banyak anak-anak saya Rasulullah kalau itu sama anak Rasulullah bukan jahat Wakola dengan ada usahaan di sana anak Abusian nahukan la iya lo etan dan dari tidak pendapat la iya lo etan dengan inatan bahkan sambaran adalah anggota lima yang mereka anjir pada wajah dia katakan dalam periode warna suami maupun ini dia tingkat dengan turun yang berkaitan nanti bukan dengan anjir mereka katakan asal tanggal sembilan periode dengan turun pokoknya dengan usaha mencari lalu awal wasiat kasuing sahat kolili kasuing kita akan melihatnya nah kolili kasuing contohnya wakil kolili jika sobatnya di mana-mana maka nanti dalam anak dia pasti satu kawasan anjing maka dari situ maju yang anjing baklo asli kayak itu siapa yang ambil ini dia sama tapi tidak sama sekali habis ini ambil lalu kita tahu dia kami ini hasilnya juga
yang menaikkan satu orang mati. Untuk usaha dia Allah. Dia mati. Saya sudah katakan dan orang ini adalah harusnya saya menjawab meskipun saya mengenal hanya aku ini baru pandangan. Walaupun dan mungkin masih kencang di itu pandangan apa ini itu. Kalau bahkan kita kadang kemudian baru kadang kemudian namun harus diperkenalkan. Saya anak-anak yang di atas kalian beri, ya kan? Yang memang akhirnya layak ini kewasan. Ini namanya layak masih umai. Layak masih umai. Eta pengawasan kehidupan. Eta pengawasan dia lagi kehidupan. Paling macam-macam kita yang Allah itu tidak nolak apa-apa. Orang tentang dengan alam muslim biasa katakan mendapat Amerika nanti. Jika itu pantai dia. Walau dengan saat itu ambang aktivis, walau satu aktivis antara Rohmani dan Rohman. Bahwa barangnya mereka yang Rohman. Saat masih ditambah Allah bahwa ayat Yunasi esa majuan diwalan. Dalam kata tangga lambugan walan. Pakol situ lah nasi jual majuan anjir dalam kata tangga ini. Paling ada karena dijauh dia bokong. Sama kata tak dijauh. Warna sejarah-jarah yang dalamnya sama hari ini dia menjual. Walau tidak tahu akan selalu bisa menaikkan diri. Cara pun dalam sendiri apa mau kita berarti apa dimana? Apa dimana? Apapun kesulitan. Ajar al-ardu al-kalasi al-mujaliru karena pandangan. Ya ini ketandatan si Rasul ini asli. Saya usul mengalakor si Rasul mulai kemudian beri. Karena saya dengan bulan akan etan ngelakonan di bulan karena saya dengan bulan etan ngelakonan di bulan nilai di kawal bulan amplong yang bulan walau bulan itu bulan dan menurut saya tadi saya bulan pada awal harus beri bulan ayat ini siswa digunakan datang aku. Jadi ngalakukan bujang kuring bahwa bujang kuring ngalakukan hijau cara jual. Tapi bulan ingkar. Wah bulan ini bujang yang dikeru eta ini dari ibu bukan amron. Pakrohu. Kuline kang ewa kuring an adri bau kana yen kuring muka bulan. Wala Allah jeung buah-buah bulan bari aet lubaran teh boga dosa. Bari aet lubaran ieu bulan. Wa akrohu jeung mikang ewa kuring an adaahu kana yen ninggalkeun kuring muka bulan.
payajidu tuluy benlu sanes mangihan tuluy benlu alaya ka kuring sajari katanga kuring pakai patah kumaha asna digawe kuring qala ngadauh Abdullah bin Mubarak inna gulamaka saestuna bujang anjeun la Allahu eta buah-buah ieu gulamaka ayu bisa eta yen nganyar-nganyar ieu gulamaka hadasan kana pagawean ya sawajibu anu ngahak ieu gulamaka pihi dina ieu teh ku sabab maksudna ya sawajibu anu ngahak ieu gulamaka pihi ku sabab ieu hadasan al adaba kana diuruk tata krama palu tah kudu ngariksa anjeun ka gulamaka alaina tepan kana ieu adam kain syakahu salamun ngalap faida syakau tadi ngalaporkeun ka gulamaka saja uka tatangga anjeun pa adibku tah kudu muruk tata krama anjeun ka gulamaka ala zalikal hadasi karena itu pagawean jawab tina adinhu patakuna tahbuk di anjeun kon ardo eta itu ngaridokeun anjeun jaroka kata tangga anjeun wa adam tahu jeung muruk tata krama anjeun ka gulam ala zalika hadasi karena itu pagawean wa hada talapupun dia jamsi baina aqwali wa hada jadi qala inna gulamaka atanati kawa ibnu Abdullah bin Barak qala inna gulamaka talapupun eta ngalus-ngalus dia jam'i dan ngumpulkeun baina aqwali ini antara hak dua Wakola tinggal usahi satu anha khilalul makarimi kami janji solu khilalul makarimi ari pirang-pirang perkara pirang-pirang kamuayaan asyarun ayat 10 takunu fi rajuli wala takunu fi abihi hari pirang-pirang perkara penguayaan asyaru ayat 10 takunu kabuktian maksudnya ayat takunu kabuktian i asyar fi rajuli etap di lalaki wala takunu jeung teu kabuktian asyar fi abi etap di pabana rajul wa takunu jeung kabuktian i asyar fi abi etap di abid wala takunu jeung teu kabuktian ieu asyar fi sairi etap di dunungan abdi ya semua ngabagikeun kana ieu asar sallallahu taala liman ka jalma ahabba anu mika cintai Allah aya man sidqul hadis kaji bener kaitaan wasidkun nasi jeung bener kajama-jama jujur kajama-jama jeung bener kajama-jama yang ngomong wa yata usaili jeung mere kajama jaluk alimenta wal mukafaatu jeung malas bisonai ku pirang-pirang pagawean wasilaturrahmi jeung nepungan baraya wa itu amanati jeung ngariksa titipan watazammumu jeung menang panyacan tibatur liya jari karana tatangga kepada tatangga watazammumu jeung menang panyacan li sahibi karana babaturan wakirod doepi jeung nyuguhan tamu wakirod doepi jeung nyuguhan tamu warok suhunne jeung ari pokok na hulu tanya jeung ari pokok na ieu asar al hayau eta gara waqala jeung daun sabuh reta qala qala sallallahu ya ma'syarul muslimati golongan pirang-pirang awal Islam latah kironna ulang ngainakeun saestuna
sahajarotun tatangga awewe lidarotia tatangga awewe na hijarotun walau pirsana syatim jeung sanajan kuceker domba Wakola jeung adawa salam inna min sa'adatil mar'i. Saestuna eta pinasun kabangsan hijama al muslim Islam sim inna al maskana nyata imah al wasim lega. Wajaro jeung tatangga as-solihah anu alus wal markabah jeung tutumpakan al hani'a anu enak. Ya, tidak seberapa banggaan seseorang Islam boga imah lega tatangana halus boga tutumpakan lai enak sebaliknya merenannya kesalahan ma'ul muslim imah letik tatangga butut tutumpakan butus markamah wakola jeung ada usaha Abdullahi kola ngucap saljelaki ya Rasulullah kaifa eta kumaha li pikeun kuring an aklama harian nganyaokeun kuring Iza ahsantu di mana-mana gawe alus kuring au asahtu atawa gawe goreng kuring. Qala ngadau Kanjeng Nabi. Iza sami tadi mana nguping anjeun jirona ka pirang-pirang panganjeun yaquluna ngucap ye jiron kabeh qad ahsanta estu gawe alus anjeun qad ahsanta estu gawe alus anjeun. Wa iza sami tau nya nguping anjeun ka jiron kabeh ya ngucap jiron kabeh Qad asa sa itu gawe goreng anjeun. Qad asa sa itu gawe goreng anjeun. Jadi hayang alusna diri pribadi jeung gorengna kumaha tetangga. Tetangga alus, tetangga goreng. Ulah nganilai sorangan. Nah, ai nganilai sorangan masuk halus wae gitu. Umat tetangga. Wakola jeung ngadauh saja birun royano. Kola ngadauh saha Nabi sallallahu man saja kana anu kabuktian lau eta pikeun men karun pihak itin pala yabihu hatta yu'aridahu alaihi man saja ma kanu kabuktian lau eta pikeun men sajarun anu natanggaan jalma natanggaan pihak itin dina kebon ieu mah diatapkeun kana jaruna sanes kana itina awas syarikun atawa jan ngarejengan ngarejengan dina kebon syarikun pala yabihu saulah ngajua ieu man bukan haid hatta yu'arido sehingga nawarkan iya men bukan haid alai kajar tawarkan hula tanda-tanda wakolan jeung ada usabuh rata lalu kodo Rasulullah SAW an-najaro yadoh jaz'ahu fi ha'iti jarihi sa'atan abad. Kodok ngahukuman saha Rasulullah SAW
An-najaro kana tetangga yadau eta nenden kemenang nenden yadau eta nenden ieu jar jaz'ahu kana galugu korma teh kana kai kana galugu korma na ieu jar iha iti jari dina kebon tatangga na ieu ajar. Nah, hukuman Rasulullah bahwa tatangga menang nenden kana galugu kalau korma dina kebon tatanggana saha karep ieu jarihi aba atawa nolak ieu jarihi sok menang. Waqala jeung ngadawu Sa'id bin Abbas bin Umar qala ngadawu Rasulullah la yamna'anna ulah nyegah saestuna saha ahadukum salaya anjeun kabeh jarahu kata tangana ya ahad aya doa kana yen nenden ieu jarahu ulah nyegah sahadukum jarahu aya doa kana nenden ieu jarahu khosabahu kana kaina ieu jarahu fi jidarihi dari dina qadarna ya ahad wa kana jeung kabuktian sabaraha yaqulu ayanu yaqulu Abu Hurairah ma li arakum anha muqridina ma arinawan perkara li eta tepikeun kuring arokum ningali kuringkum karanjeun kabeh tak aya heula anakeun muqridina anha ningali kuring karanjeun kabeh anha tina ya khosabahu teh muqridina baru malangkeun kabeh ningali kuring karanjeun kabeh bari malangkeun gitu anha tina khosabahu. Wallahi demi Allah la armiyannaha yakin bakal nenggorkeun kuring kana qasabahu bayana aksapikum antarana pirang-pirang walikat karanjeun kabeh aksapna walikat antara ieu jeung eta wa qazaba jeung etu milih saha ba'du ulama isapalina tam ulama ila wujubi dzalika gitu. Milih sapalina ulama ila wujubi dzalika karena wajibna itu men tadi malayam men wa qala dia tugas kada salam man aradallahu bihi khairan man saja man arada ngarsakeun sampai Allah bika man khairan kan halus as-salahu pangaresepkeun Allah hukaman kila diucapkan naon wama kapaduana wama asalahu wama jeung eta naon asalahu ari maknana lapad asalahu wama jeung eta naon asalahu ari makna asalahu qala anu kanjeng Nabi yuhabbibu ngaresepkeun Allah hukaman ila jironi ka pirang-pirang tatanggana man hukukul aqribi ayat mertanakeun pirang-pirang pirang-pirang karamat waromi ibaraya qala parantos ngadau sarana salam ya kulo ngadau sallallahu Gusti Allah taala ana ari kami ar-rahmanu eta rahman anu maparinan nikmat kagem
Wa hadza rahimu jeung ari ieu rahim sehingga tabaraya teh sakoktu meulahkeun teh nyokot sakoktu eta nyokot kami laha pikeun hadza rahmi isman kana ngaran min ismi tina ngaran kami paman saja makwa sholah anu nepungan ieu manatani hadza rahmi wasatu tanepungan kanggo kamen waman ge saja makotoh asa anu menggatkeun ieu manatani hadza rahmi batas tuhu itu tah megatkeun kami hukamen waqala jeung anu ngasalam man saja ma sarau anu ngabungakeun kamen naon ayun saat yang diakhirkeun lahu pikeun men naon pi atari dina umurna men wa yuwasa jeung dijemarkeun alaika men naon pi rezeki rezekina men payasi taku nepungan ieu men roi mau ka barayan men wa fi riwayatin uro jeung eta tetep oleh sejen man harapan man masa jamak sarau anu ngabungakeun ka men naon ayu madda yang dipanjangkeun lau pikeun men naon ti umurna men aya sanjeu dijemarkeun lau pikeun men naon piri rezeki men palayata kita kurta ieu man Allah insyaallah wa ayati jeung kunepungan ieu men roi mau ka barayana men Pakila jeung diucapkeun li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naon ayun nasi ari jama-jama abdul utama qala nadaw Rasulullah aqahum ya tapang leuwih takwana ieu nas kabeh lillahi Allah wa awsaluhum jeung pangleuwih nepunganana ieu nas kabeh mirohini kabarayana ieu awsal wa amruhum jeung pangleuwih marentahna ieu nas kami bi ma'ruf kana kalusan wa anhahum jeung pangleuwih nyigana ieu nas kami anu mungkana kemungkaran Pakola jeung ada usabud darin royanhu awsani wasiat akuri saha qalili akasi kuri kanjeng Nabi teh alaihi salam bisilaturahmi kana pungan baraya wahin adbarat jeung sanajan nukang ieu rahim silaturahmi teh poin barat jeung ada nukang ieu rahmi wa amaroni jeung marentah ieu qalili nikah kuring an akula kana yang ucap kuring al haqqo kana hak poin kana jeung sanajan kabuktian hak murron eta pait wa qala jeung andal kana salam inna rahmat mu'allaqatun bil arti inna rahmat saestuna rahmat baranya mu'allaqatun dicampelkeun bil arti kana aras walaisa jeung lain sa'awasilu jama' nepungan bil mukafi eta jam malas malas teh jadi batur nepungan arti nepungan deui wala ini wasilu jeung tapina ari jam nepungan allazi eta jama idza taqatat idzan qataat tahnya ida takotat gimana rima penggat naon rohmu barayana ladi wasolatan pungari ladi kaya rohimahmu wa qala salam inna ajarat taati saytuna pangleuwih gancang natirang saytuna pangleuwih gancang na taat naon sawaban ganjaranna silaturahmi eta pungan baraya hatta inna ahla bayati malah saytuna ahli iman la yakununa eta yakin pembuktian ia ala baik kabeh pujaron eta pirang latus pajirun pujar pasanmu tuluy tambah asal undang tuluy tambah naon amwalhum pirang-pirang hartaun ahli bet kabeh waya suru jeung loba naon adaduhum bilangan ieu ahli bet kabeh ida wasalu
di mana pungan ieu ahli bait kami arhamaum ka pirang-pirang baraya ieu ahli bait kami. Ali imah lalacut garoleng. Tapi tamah hartambanana loba bilanganana bila mana nepungan kabarayan. Wakola jeung adaus Zaid bin Aslamin. Lama khoroja samangsa kaluar sallallahu alaihi wasallam ila Makkah ka nagara Mekah. Arodo tanawaran lahu ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawang tapajula in kunta lamun bukti tuan turidu eta maksud tuan anisa ka pirang-pirang awe albido anu bodas wanuko jeung onta al udma anu hawuk teh model rupa lebuk anu hawuk palaika kami tikatuan di Bani Mudli cinta turunan Mudli kami kahna katurunan Mudli pakola tulinga dawuh kanjeng Nabi alaihissalam inna Allah saya tenang si Allah qad mana'ani eta tiga Allah ni kami min Bani Mudliin piturunan Mudli di silatim kusama penepungan Bani Mudli kami aroma kabaraya maksudnya ayat hubungan baraya. Waqalat dengan dausah Asma'u bintu Abi Bakrin. Asma' putra Abu Bakar anhu radhiyallahu anhu sampai Allah anu mati ya Asma' jeung Abi Bakar. Qadimat datang alaya ka kuring sa ummi indung kuring pakutu tuling ucap kuring ya Rasulullah inna ummi saytuna indung kuring qadimat eta datang ya ummi alaya ka kuring wa ya dari ummi musyrikatun eta yang musyrik apa asiluha. Nah, panepungan kuring ka ummi kala ngadaukan jeung Nabi naam benar. Wa riwayatin jeung eta tetep ya apa ngutiya harapan apa ngutiya na samere kuring ka ummi kala ngadaukan jeung Nabi naam benar sili kudu nepungan anjeun kaya ummi. Wa qala jeung ngadaukan jeung Nabi sallallahu as-sadaqatu ari sadaqah al-masakin ka pirang-pirang miskin sadaqatun eta hiji sadaqah di daerah hiji sadaqatun eta hiji sadaqah wa ala dirrahmi jeung ari sadaqah ka jamal mabugan mabugan baraya sintani eta dua ganjaran hiji ganjaran sadaqah ka ganjaran mabugan baraya. Walamma aroda jeung sama maksud sabut pangat Abu Thalib ayat tasondako kana yen nyadakokeun Abu Thalib bihafitin kana kebon kana anu kabuktian bihafit lau ka Abu Thalib yujibu eta ngaresepkeun kana kagetkeun eta ngaresepkeun ya itu ka Abu Thalib amalan ngadakokeun amalan karena ngamalakeun biqauli kadawan Allah taala lan tanalul birra hatta tufiqu mimma tuhibbun lan tanalu moal meunang aranjeun kabeh al birra kana kalusan hatta pun piku sehingga yang nganapakeun aranjeun kabeh mimma tina perkara tuhibbun anu karepeun kabeh qala tangadaung Abu Thalib walamma aroda Abu Thalib ayat tafsadahu min harifin qala kana Abu Thalib ya Rasulullah huwa fisabilillah huwa ari hafid fisabilillah eta ngabena agama Allah waliya fuqaroi jeung pikeun pirang berpakir wal masakin jeung pirang bermiskin faqala kuling ada ukang salam wajabat tetap mistik namanya mistik wajabat mistik naon ajeng ka ganjaran anjeun Allah itu si Allah taksimhu takul ngabagikeun anjeun kana haid di aqoribika di pirang-pirang kerabat anjeun wa qala jeung ngadawuhan jeung Nabi sallallahu Abdul Sadaqati arif pangleuwih utama sedekah ala zirrohmi eta saja mengabugan baraya
al-kasihai anu ngunek-ngunek. Tafsiran teh ay allazi yudmiru adawata. Ngunek-ngunek. Wa sareng ari ieu hadis Abdulus Sadaqat ya. Oh ya. Abdulus Sadaqat di makna qaulihi eta dinama dawuhan Kanjeng Nabi Abdul Fadil lapan Abdul Fadil. Jadi sarwa jeung sanilai jeung eta. Abdul Fadil ari pangleuwih pirang-pirang kautamaan amtasila. Eta yen nepungan anjeun man kajama koto aka anu megatkeun baraya ieu man ka anjeun watu tiah jeung mere anjeun man kajama aromaka anu nyegah mere ieu man ka anjeun wataspa dengan hampura anjeun aman ti jama dalam makan ngadolim ieu man ka anjeun waruya dilaceun naon anna umaro saya tuna tidak Umar wayanu akaba eta nyuratan ya Umar ila umali tafsiran perang pembelaan Umar pesina surat muru kudu marentah aranjeun kabeh al-aqoriba kapirang-pirang karabat ayatazawau kana yen silih darahan ieu aqorib kabeh wala yatajawaru jeung teu padana tanggaan ieu aqorib kabeh sok perintah karabat-karabat di akhir hijarahan ulana tanggaan unggul wa innama qala jeung pasti ngadawuh ieu Umar dalika kana itu muru li anna tajawuro karena saya tunak natanggaan nyuri tu eta ngawaris ieu tajawur at-tazahuma kana dadesekan al hukuki kana pirang-pirang hak warubama yuri tu jeung terkadang ngawaris dan nimbulkeun jeung terkadang ngawaris ieu tajawur al wahsyata kana resah hate wa qati'at rahmi jeung megatkeun baraya hukukul walidaini saya teman terlakukan pirang-pirang hakna indung bapa wal waladi jeung anak. Saya hafal sesamar naon anau saya tuna kalakuan jeung tingkah ida ta'ab kada eta di mana-mana narima kuat naon hakul korobati hak karabat warohmi jeung baraya. Pahosul arhami tah ari pangleuwih tangtukna pirang-pirang baraya wa amassuha jeung pangleuwih keunana ieu arham al wiladatu eta sifat kaanakan payatadoa watu tika naun tak aku dua haki kuatna hak pihak katanya khosul arhami wa amaswa al wiladat sifat keanakan paya tadu apa atau tika naon tak kudu hak narima kuat hak pihak dina ieu wiladah Wakor kola jenis tugas ngadawa salam laya jazia pengawalas maksudnya tan kaasupkeun ngawalas laya jazia pengawalas sahul anak walidahu ka bapana walid hatta teh yajidahu 313 kena hatta yajidahu sehingga yang mangan ieu walad kawalid mamlukan dimiliki batu dah jadi abid dia hatta yajidahu sehingga mangan ieu walad kawalid mamlukan dimiliki
payas tariyahu tuluy meuli ieu walad kawalid payuk tikohu tuluy ngamerdekakeun ieu walad kawalid tah mun kitu kakara bisa malas. Wakola jeung salam birrul walidaini ari ngaluskeun ka indung bapa afdalu eta leuwih utama minas sholati tibatan salat was shadaqati was shaumi wal haji wal umrati wal jihadi fisabilillah. Wa qala dia tungadau kana salam man asbaha mardiyan liawi asbaha lahu babani maafkan. Kayak amsahnya. Wa in kana wahidan pawahidan waman amsa pamithlu dalika buntati li abawaisi asbaha lahu babani matuhan. Man sajama asbaha anu isuk-isuk ieu men mardiyan bari anu diridoan masa jama asbana isuk-isuk atrapi asuk isuk waktu isuk-isuk ieu men masa jama asba anu asuk waktu isuk-isuk ieu men mardiyan belanjeroan li abawaiku indung bapana men asbata jadi lau eta pikeun men naon babani dua pintu maktuhan buka kenduanana ila jannati ka surga wa man jeung saja mahamsa anu sore-sore ieu men mun dipanjangkeun mah kumaha yaitu mardiyan bae pamitu dalika tah pantarna itu asbaha lau babani wa in kana jeung lamun kabuktian irodi zaman ridona wahidan tersahiji pawahidan wa in kana jeung irodi wahidan eta saiji pawahidan pawahidan maka itu pawahidunnya lamun irodi nuridona wahidan saiji nah bapak atau indungna pawahidan maka aya pintu anu dibukakeun hiji
Wa in zalama jeung sanajan ngazalim secara teu akur jeung agama. Wa in zalama jeung sanajan ngazalim ieu abawae. Wa in zalama jeung sanajan ngazalim ieu abawae. Wa in zalama jeung ngazalim abawae. Wa man jeung sadama asba anu asuk waktu isuk-isuk ieu man muskhoton bar dibenuan liaiku hindul man asbaha tajadi lawe petigan man naon baba dua pintu matun buka kedua na ilan nari rata wa in amsa jeung lamun sore-sore ieu man aya tadi mau pamit we gara sama pamit lu salah sawab ngaopa la Allah sawab pamit dalika tapantarna itu asbaha lahu babani wa in kana jeung lamun kabuktian ieu sah ieu jangan bener wahidan atau saidi mau wahidan maka aya lawan anu dibukakeun hiji wa in dalama jeung sanajan ngadoi ya abawae wa in dalama abawae wa in dalama abawae wa qala salam inna jannata satuna surya yujadu eta dipangyan naon rihuha ambeuna teh senyitna naon riwa senyitna jannah min masirati khamsi mi'ati amin pinalakon 500 tahun mun lembangan wala yajidu jeung teu manghan riha kana senyitna jannah saakun jam melaraan wala qoti rahmin jeung wajah megaskeun baraya pokona salam birro kudu ngaruskeun anjeun ummaka ka indung anjeun wa abaka jeung ka bapa anjeun wa ukhtaka jeung kadulur awe anjeun wa akoka jeung kadulur lalaki anjeun summa adnaka tuluy kanupang leuwih dekeutna ka anjeun padnaka tuluy kanupang leuwih dekeutna ka anjeun wa yurwa yatkeun analwasana setan sallallahu qala Allah li Musa kana Nabi Musa sallallahu ya Musa ya Musa inna usatuna kalakuan jeung tingkaman eta saja makbaro anu nguruskeun ieu men wa lidahi ka innu bapana men wa aqoni jeung milaraan ieu mani ka kami katam tu tanuliskeun kami ukamen baron ka zaman ngaluskeun paman jeung saja mak baroni anu ngaluskeun ieu mani ka kami wa aqo jeung milaraan ieu man walidaikeun babaman katam tu tanuliskeun kami ukamen apon ka zaman milaraan wakila jeung diucapkeun naon lama dakola sama saasub sayub Yaqubu Nabi Yaqub ala Yusuf ka Nabi Yusuf alayma eta ngotak kaya Yaqub jeung Yusuf assalamu keselamatan lam yakum tahan tenangtung Yusuf lahu karana Ayub ta'auha tulima bayu sallallahu si Allah ilaika Yusuf atata eldom maha ngarasa agung anjeun kumagungan teh antakuma kana nangtung anjeun li abika karena bapa anjeun wa izzati demi kamuliaan kami wa jalali jeung keagungan kami la akhrajtu moal ngaluarkeun kami min salbika tina iga anjeun nabiyan ka nabi